Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkeun nami abdi Sayula Indriani. Dinten ieu abdi bade ngawawancara Bapak pikeun COVID-19. Hapunten Bapak, nyuhunkeun waktosna simkuring ngagaduhan tugas bahasa Sunda pikeun ngawawancara. Kumargi aya urusan social distancing, urang kenging hubungan fisik sareng batur di lingkungan luar. Yanten disarankeun wawancara pikeun hiji anggota keluarga. Kumaha Bapak tiasa ngaluangkeun waktosna kanggo wawancara? Biasa mah Mohon. Pertanyaanna, kumaha numutkeun Bapak ngeunaan virus corona? virus corona teh nyaeta panyakit anu teu bisa dimomorekeun, nyaeta panyakit anu kawilang berbahayana, panyakit anu teu tiasa ditingali tapi dampakna gede pisan. Naon dampakna COVID ieu teh kana kagiatan pamadamelan Bapak? Dampakna mah seueur nyaeta kahiji sesah milarian nafkah atau nepi rezeki, kaduana murang kali sakola teu bisa ka sakola jeung sajabana. Naon wae cara nyegah COVID teh numutkeun Bapak? Nu kahiji nyaeta make masker, anu kadua jaga jarak, anu katilu nyaeta cuci tangan. Laras. Kan aya nya Pak anu sok ngalanggar protokol kesehatan. Pendapat Bapak kumaha? Anu sok ngalanggar teh nyaeta sami sareng teu ngarojong kana kagiatan pamarentah anu nuju ngaberantas penyakit COVID-19. Mohon. Naon harapan Bapak ka payuna sabada COVID-19 teh leungit? Harapan namanya taya deui kawilang urang tiasa milarian pidameleun leuwih leluasa, anu kadua murang kali sakola tiasa angkat deui ka sakola, sareng nyaeta tiasa mulihkeun deui perekonomian. Mohon. Sakitu wae hatur nuhun Bapak tos ngaluangkeun waktuna. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.